Nya kira-kira sahanya jalma anu beungharna ladang tina munjung di lembur urang teh, cek palebe kadenge deui nyarita nu sejenna ting harulang pada nyoba nerka jalma anu munjung di lembur eta. Ari di lembur urang mah ngan aya 2 urang anu beunghar teh nya katempona minculak ti batur palebe anu kahiji Haji Rodi, nu kadua Juragan Dadang. Tinggal kurang disidik bae eta 2 jalma teh, cek salah seorang jalma anu ngaran Muhanta. Ari Haji Rodi mah rarasaan teu mungkin namun manehna beunghar tina munjung teh, lantaran manehna rajin ka masjid jeung ka Mekahna ge geus 2 kali. Asa mustahil lamun Haji Rodi munjung mah, cek palebe nya lamun teu Haji Rodi nya meureun Juragan Dadang atuh. Dan nu sejenna mah kahirupana biasa-biasa bae di lembur urang teh. Oh, nu minculak. Mang Muhanta ngomong deui, "Ah, teu bisa nuduh kitu bae Mang Muhanta. Can aya bukti bising fitnah engkena." Lantaran balarea ge geus apal lamun Juragan Dadang mah pan beungharna teh ladang menten. Palbe teh satuju kana omongan Mang Muhanta. Lantaran cenah san puguh buktina. Ya ari kuring mah lain nuduh palbe sakur sudi gawungkul. Nya ayeuna cuang silidik ku urang bareng-bareng. Amih puguh buktina. Mang Muhanta tetep siga nu keukeuh manehna mah berat curiga ka Juragan Dadang. Tapi keur kitu tua kampung ieu ngomong, "Nya geus kieu bae cek kuring mah yeuh Pak RT palebe supaya urang bisa ngabuktikeun saha anu dicuriga ku urang. Kumaha lamun urang minta tulung ka pananyaan. Kuring boga kenalan nyaeta Abah Anang. Anjeunna ngarti kana masalah nu gaib kitu mah. Kumaha lamun urang tatanya ka anjeunna?" Cek tua kampung. "Oh, Abah Anang anu urang Cilongso teh apa tua?" Pak RT ilu ngomong, "Nya eta pan geus katelah nya urang makan ngaranna ge usaha teu salah lain tatanya mah." Cek tua kampung, "Nya ari geus puguh satuju kabehan mah nya poe isuk urang cuang ka lembur Cilongsor nepungan Abah Anang. Nya sugan bae bener mahna bisa nyaho bisa nerbak saha anu munjung di lembur urang teh nu sejen kabeh satuju." Cag urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun kaayaan Mbah Jumanta. Manehna bener-bener kecida bungahna lantaran pikirna manehna asa meunang duit ragrag di langit. Padahal anu samehna mah mangrupakeun layon Mang Surip jeung si Rustam teh. Sanggeus sadalila Mbah Jumanta tuluy ngasupkeun lamunding jalma Nyimas Gandamanik ka kandangna. "Hapunten Nyimas, ayeuna wayahna Nyimas lelesan heula. Akang bade aya perioge heula. Keun da enjing ge wengi Salasa. Akang giliran sareng Nyimas sawengi." Cek Mbah Jumanta bet siga bae ngajak ngobrol ka manusia. Munding jelmaan Nyimas Gandamanik unggek, Mbah Jumanta diusapan huluna. Saterusna lawang kandang munding ditutup. Sanggeus kitu mah Mbah Jumanta indit asup ka jero imah lewat ka jalan dapur. Ari maona harita keur ngahurang bae sorangan diuk di tengah imah. Manehna katempo ngalamun mikiran bae kalakuan Mbah Jumanta anu aneh. Bet siga nu geugeut kana munding. Nah, nasib aing teh kieu-kieu teh nya. Loba duit nah. Tapi hati aing asa nyari-nyari teuing kieu ku kalakuan si Abah. Nah, jalma teh siga teu waras. Gerentes maona. Keur kitu kadenge sada Mbah Jumanta nyalukan maona. Ona, ka dieu, yeuh kami meunang rezeki gede ona. Cek Mbah Jumanta. Tapi maona ngan saukur ngareret ka dapur omongan nembalan. Mbah Jumanta kadenge deui nyalukan.
Onah, tadi onah. Yuk kami menang duit loba pisan. Mana hayang tuh? Bikin bae ka munding abah. Pan ayeuna mah pamajikan abah kena ge munding. Tembal mah onah anu sabernama Nyungkun. Da teu apaleun lamun Mbah Jumanta kawin ka munding mah. Tapi ngadenge mah onah ngomong kitu, Mbah Jumantana jadi ruas. Malah kotompong ngarenjag. Be, di mana eta si onah apaleun aing kawin ka munding? Kumaha lamun kumaha aing diarkeun ka batur? Bisa wirang aing. Gerentas Mbah Jumanta. Manehna bangun ku pusing pisan. Ya geus atuh lamun maneh mung mah duitna ku kami kabeh, tapi mah onah cicing teu nembalan. Mbah Jumanta beuki pusing. Aduh, kudu kumaha ieu aing. Sigana si onah teh bener-bener ambek ka aing. Lamun ku aing malik dicarekan bisi pundung. Lamun pundung leuwih bahaya. Meureun rahasia aing kawin jeung munding bisa dielar-elar ka batur. Si orang bener-bener kieu ari ngaran nyandungnya, padahal aing nyandung teh da ka munding, padahal mah lain ka manusa. Gerentas Mbah Jumanta deui. Ari maonana sarua keur ngalamun mikir, kudu kumaha ieu aing ayeuna. Mangkara kudu diantepkeun wae kalakuan si abah anu siga leuwih nya ka munding teh. Bisi Lila mah batur apaleun mata wirang bae. Gerentas maonah. Lila mah ayeuna boga cara. Aing pura-pura minta dipegat we sugan. Nyalah kitu bae carana. Hayang nyaho ongkoh si abah leuwih berat ka aing, tah leuwih berat ka munding. Gerentas maonah deui, bari tuluy pok maena ngomong rada ngagorowok. Abah, kuring mah minta dipegat ayeuna, pokona hayang dipegat poe ieu keneh. Cek maonah. Atuh renjag, Mbah Jumanta ngarenjag deui. Be, cilaka. Eta si onah bener-bener rekad kitu. Ari aing mah sabarna mah teu berat. Da aing ayeuna mah loba duit ieu. Ge pasti daraekeun namun harapaleun aing geus beunghar mah. Nganu jadi pikiran aing, bisi si onah nguar-nguar ka batur. Bebeja ka batur manehna pabegatan teh gara-gara aing kawin jeung munding. Aduh, matak cilaka ieu. Kumaha carana ieu? Gerentas Mbah Jumanta. Lantaran Mbah Jumanta teu nembalan, mah onah jadi beuki wani ngomong deui. Cek pikirna pasti Mbah Jumanta teh berateun diajak pepegatan kumanehna teh moalekeun. Cek pikir mah onah. Tah, si abah siga nu berat diajak pepegatan ku aing teh. Keun sia. Lamun main embung diajak pepegatan ku aing, rek dibere syarat munding edana rek kakak dijual. Lamun teu keun dijual, nya kudu pepegatan jeung aing. Gerentas mah onah. Tuluy pok maena ngomong deui ka Mbah Jumanta, pura-pura ngomongna hayang dipegat deui. Kumaha abah? Kuring mah minta disileunkeun ayeuna pokona mah. Cek mah onah deui beuki tarik ngomongna. Mbah Jumanta beuki pusing bae. Be, kudu kumaha ieu aing? Eta si onah beuki keukeuh minta dipegat. Ku aing rek pura-pura diayonan bae sugan. Boa-boa maneh teh pura-pura bae. Heuh bener kitu bae. Aing yakin maena ngan pura-pura bae. Ku aing nembrehkeun. Aing duitna loba. Cing hayang nyaho maehna rek anggar minta dipegat moal. Gerentas Mbah Jumanta. Ari maonana lantaran Mbah Jumanta tacan kana hembalan, pok ngomong deui pura-pura minta dipegat keukeuh. Kumaha abah? Ieu kuring hayang diseurengkeun ayeuna keneh. Lamun abah geus rek kicap mah, kan kuring gampang rek balik bae. Cek mah onah deui siga anu bener-bener neugtreug hayang dipegat. Bener maneh teh onah hayang dipegat ku kami. Cek Mbah Jumanta malik nanya. Atunya bener, moal heueuh kuring ngomong lamun teu bener mah. Tembal mah onah. Moal hanjakal maneh onah. Atuh moal. Naon matakan jakalna? Cek mah onah. Keur kitu kurunyung Mbah Jumanta asup ka tengah imah ti dapur bari momongok karung 2 hiji. Cag diecakeun dina luhur tarupuh. Ari mah onahna olhok bae. Tacan apareun lamun nu aya dina karung teh duit. Ayeuna kuring geus beuleut abah, pokona kuring mah hayang diserahkeun ayeuna keneh. Abah ulah hanjakal lamun kuring ditinggalkeun. Da kuring mah gampang rek elu nyiluruk di simarah boh naon. Cek mah onah. Katempo meuni gagah ngomong lagi, siga nu heueuh bae bener hayang dipegat. Ari Mbah Jumanta katempo kalem. Siga nu teu malire kana omongan mah onah. Malah katempo Mbah Jumanta ngapurusutkeun duit tina jero karung. Atuh meuni katempo nu pisan eta duit teh. Mah onah meuni olhok lembang kadu. Ari Mbah Jumantana
Pok ngomong bari hitungan duit. Heuh lah kumaha maneh bae onah, ari keukeuh teh yang dipegat ku kami mah. Tidak kami mah sama sekali teu kaberatan. Duit loba kami mah, hayang kawin deui gampang. Masih hayang awewe nu kumaha bae mah bisa. Cek Bah Jumanta bade beungeutna kalem teu riuk-riuk. Padahal sarua ari dina hatena mah manehna sieun lamun maona indit imah eta teh. Hari maonana sorangan barang geus ngadenge jawaban ti Bah Jumantana kitu, manehna jadi reuas oge. Malah aya hanjakal ka bina-bina. Komo barang nampo Bah Jumanta ngombrehkeun duit sakarung mah lain hanjakal-hanjakal deui maonah teh. Halah, lamun kieu mah aing teh leuwih gede atuh. Kudu nama aing teh taliti heula heuh sampe ngomong men tadi pegat teh. Haduh teu apal tuh tadina disangka teh si Abah teh meunang duit 2 karung. Ari kieu mah aing bisa nyamus atuh. Hanjakal aing make men tadi pegat sagala. Lamun ku aing dibalikan deui ngomong era. Kudu kumaha aing ieu ayeuna. Gentes maona bari matana mah tetep mulungo nempokana duit anu numpuk. Bah Jumanta ngartieun dina hatena seuri. Nah onah geuning ngajadog bae ongkorek ini atuh ka ditu. Cek Bah Jumanta pura-pura ngusir jeung bari beungeutna angger teu riuk-riuk datar bae. Malah siga nu teu malire da manehna mah jongjon bae ngitungan duit. Dikitukeun maonah beuki serba salah. Rek hudang nangtung ge asa berat kacida da kabita nempo duit anu loba pisan. Antuk nama maonah ngajengjeun bae cicing. Nampok itu Bah Jumanta beuki ngarasa meunang. Sok pura-pura teuing nyaneh teh onah. Tah geus nampo duit mah nyaneh teh pusing. Keun ku aing digawean pisan sakalian sia onah. Geurentos Bah Jumanta tuluy pok manehna ngomong. Nah ilaing ngajadog bae onah, geuwat rek indit mah ka ditu. Cek Bah Jumanta. Dikitukeun mah onah jadi ngarasa beuki era. Tapi rek indit tetep oge ngarasa berat. Haruh, nu kitu nama sungut aing tuh da. Nah make ngomong man tadi pegat sagala. Hari geus kieu mah aing bener-bener nyamos. Geurentos maonah. Lantaran maonah cicing bae pok Bah Jumanta ngomong deui. Nah onah teu jani ieu teh pegatana. Mana ge ari rek ngomong teh. Sagalana ge kudu pikiran heula. Ulah padu ngapain nyarita teh. Da kami mah teu melang teu nineung maneh rek ini teh. Cek Bah Jumanta kalah beuki ngahajakeun ngomongna teh bari terus ngitungan duit. Dikitukeun ku Bah Jumanta maonah anu tadina geus rek niat nyosor malah jadi gengsi deui. Kuring mah geus bulet moal ngaletak siduh deui. Kuring mah tetep rek manta diserenkeun. Tembal maonah. Bener eta teh onah moal hanjakal. Moal kuring mah moal hanjakal. Cek maonah. Nya atuh jig gotek indit mah ka ditu sing salamet nya onah. Nya kuring rek indit ayeuna. Cek maonah bari angger bae diuk. Ya geus atuh kumaha karep maneh. Cek Bah Jumanta tuluy nangtung. Ari duit nu dina karung dibawa kabeh. Maonah olohok. Rek mana Abah? Dieu kami minta duitna. Da masih kami geus diserenkeun ge 3 bulan mah kudu dinapkahan. Kitu cek balabe bade lage pan keur basa urang kawin. Cek maonah. Bah Jumanta ngarandeg. Oh jadi maneh teh hayang dibere duit. Nya ku kami dibere yeuh. Tembal Bah Jumanta bari tuluy manehna nyokot duit sabaraha gepok. Malah make dihitung heula lila pisan. Sanggeus beres ngitung, Bah Jumanta tuluy nyarokan maonah. Yeuh onah hayang duit mah ka dieu. Cek Bah Jumanta. Maonah nangtung nyamperkeun bari beungeutna mah tetep haseum. Kot Bah Jumanta nyabut duit salembar tina duit gepokan teh tuluy diasongkeun ka maonah. Yeuh onah jang maneh. Cek Bah Jumanta bari ngasongkeun duit. Ari maonah olohok. Lantaran disangka kumaha mah nu rek dibikeun teh duit anu gepokan nu dihitung tadi. Nah naon eta teh Abah mere duit sakitu? Cek maonah leungeunna embungeun nampanan duit. Lah syukur ku kami dibere ge. Baheula cek palabe ge teu ngomong kudu dibere duit sabaraha lamun pegatan teh. Rek dicokot moal ieu teh di taonna. Ari moal nya kajeun. Cek Bah Jumanta. Maonah ngahulang ayeuna mah manehna bener-bener ngarasa hanjakal men tadi sireunkeun teh. Ari Bah Jumanta lantaran duitna teh daek dicokot ku maonah, eta duit teh langsung diasupkeun deui kana wadahna. Atuh maonah reuas buru-buru direbut deui ku manehna. Bari tuluy indit. Bah Jumanta nyerengeh. Jika ditu indit onah, moal lagi maneh pasti balik deui.
Gerentes baju manta bari nyerengeh. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula Putri Kulak Tapa anu keur diudag-udag ku Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara. Di hiji tempat Putri Kulak Tapa eureun, tapi karasa kumanehna hawa siluman Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara asa beuki deukeut teuing ka manehna. Jih kurang ajar, eta Putri siluman munding teh udag-udag bae ka aing geuning. Aing lain teu wani ngalawan. Tapi da cek pikir aing micinan waktu lamun aing kudu tarung jeung manehna teh. Lantaran aing kudu gawat neangan Nyimara anu geus nulungan ka aing. Tapi kumaha carana sangkan eta dua siluman teu kuntit bae aing. Gerentes Putri Kulak Tapa. Tapi teu ila terus manehna nyerengeh seuri kulantaran geus meunang akal. Putri Kulak Tapa terus katempo ngangkat dua leungeunna les ngaleungit. Teu ila janggelek wujudna robah jadi batu. Anak sakedeung Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara muncul di eta tempat. Duanana ngarasa heran lantaran leungiteun tapak Putri Kulak Tapa. Kamana geuning makhluk teh teh? Rasaan kuring mah tadi teu aya di dieu. Cek Nyimas Ganda Lara. Nya, teteh ge heran. Tapi da pasti moal jauh ti dieu. Ayi, cik tempo ku mata batin ayi. Cek Nyimas Ganda Asih. Nyimas Ganda Lara teu nembalan tuluy leumpang ka hareup saeutik. Ari Nyimas Ganda Asih nangtung di tukang leuna rada aya jarak saeutik kira-kira sadeupa. Teu lila tuluy Nyimas Ganda Lara katampo sidakap sinuku tunggal. Ari panonna peureum rek nampo ku mata batina di mana ayana Putri Kulak Tapa. Barang Nyimas Ganda Lara keur peureum, Putri Kulak Tapa anu tadi dina wujud batu ujug-ujug muncul nangtung di hareupeun Nyimas Ganda Asih. Atuh Nyimas Ganda Asih kaget. Yeh, si orang si aya di dieu. Cek Nyimas Ganda Asih. Ari leungeunna repek ngaheumbat rek ngababuk cukang irung Putri Kulak Tapa. Tapi les Putri Kulak Tapa ujug-ujug ngaleungit deui. Atuh leungeun Nyimas Ganda Asih milepas cebrod kalah nganca Nyimas Ganda Lara anu keur aya di hareupeunna. Ceng. Awak Nyimas Ganda Lara macleng kubrag ngagobrag. Aduh. Cek Nyimas Ganda Lara. Karasa sirahna lungleng, tapi teu lila Nyimas Ganda Lara kudang deui. Beungeut narubah beureum ambek ka Nyimas Ganda Asih anu geus neunggel ka manehna. Ari Nyimas Ganda Asihna katempo olhok reuas. Haok Nyimas Ganda Lara ngarekan ka lanceukna. Ari teteh nanaon neunggel ka kuring? Ngahaja hayang nyilakakeun kuring. Cek Nyimas Ganda Lara molotot da emang maehna mah gede ambek. Nyimas Ganda Asih reuas rek menta dihampura, tapi can ge pok ngomong karasain ngajarongkeun awakna ka hareup. Atuh Nyimas Ganda Asih nyoloyong, ari ku Nyimas Ganda Lara pajarageunna rek nyerang ka manehna. Jadina awak Nyimas Ganda Asih anu nyoloyong teh dipapag ku teunggelan Nyimas Ganda Lara. Cebrod cebrod dua kali peureub Nyimas Ganda Lara ngahanca kana beungeut Nyimas Ganda Asih. Atuh Nyimas Ganda Asih ngagoak. Aduh, tobat. Cek Nyimas Ganda Asih. Katampo awakna ngadayagdag. Keur dina kayan kitu ku Nyimas Ganda Lara malah dihanca deui ku tendangan suku kencana. Hiup cebrod beunang pisan kana dadana. Kubrag Nyimas Ganda Asih ngagubrag sirahna karasa lieur. Tapi Nyimas Ganda Asih buru-buru hudang. Ayeuna mah katampo beungeut maehna ge beureum ambek. Kurang ajar maneh Ganda Lara. Culaung sia ka lanceuk. Cek Nyimas Ganda Asih bari molotot. Didinya nu ngamimitian neunggel ka kuring. Tembal Nyimas Ganda Lara. Nya kami rumasa, tapi kami mah teu kahaja. Lantaran ku kami tadi katempo aya si Kulak Tapa. Cek Nyimas Ganda Asih. Alah, ulah alasan teteh. Tiba heula ge kuring teh nyaho, teteh teh iri bae ka kuring teh. Ayeuna mumpung jauh ti kolot, sok urang tarung patutunggalan.
kuring ge malasieun cek Nyimas Gandara bari sebrut manehna nyerang ti heula. Ari kitu mah Nyimas Ganda asih ge teu cicingkeun antukna mah jadina adi lanceuk teh kalah tararung, silih tonjok, silih tajong, silih dengkek. Teu jauh ti eta tempat Putri Kulaktapa muncung hul bari nyerengeh. Dasar mending boloho tetep bae bodoh. Itu jeuleuh kalah tararung sapada batur sorangan, cek Putri Kulaktapa. Putri Kulaktapa tuluy mencrong kana keur tarung lila pisan, manehna katempo siga bunga. Nempo musuhna teh kalah tararung sapada batur sorangan, tapi lila mah Putri Kulaktapa inget deui ka Nyi Mar'ah. Hadah mecanan waktu aing cicing di dieu. Aing kudu buat neangan Ceu Mar'ah. Karunya lantaran manehna masih keneh aya di dua alam, teu mungkin bisa balik ke alam manusia. Cek gerentos Kulaktapa tulilas ngalengit ngan waktosna seep. Hapunten kakirangan mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.